Sampurasun. 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 Sehari wae itu. Sehari wae itu. Bimang. Sama nih. Bimang. Orang bos jadi bodyguard di dia. Jadi bodyguard di dia. Oh, geus aya. Aya ti bosna. Aya. Di telepon. Atuh. Geus. Wah, nyesok. Yuk. Yuk. Mang, orang ditelepon si bos ya. Jadi bodyguard di dia. Oh, lumayan si bosna di mana? Di Garut. Di Garut. Irahan nelponna eta tuh. Tadi pisan. Oh, nya tuh. Heeh. Kumaha ieu tugas di dia naon? Anu kahiji tugas didinya teh sebagai bodyguard. Lamun si bos aya anu kitu kieu berarti didinya anu hareup. Anu kadua didinya ngored heula ayeuna mah. Kusabab ayeuna beneran berala. Ngored. Naon mang? Bodyguard ngored. Apa kata dunia tuh mah? War, terima nih. Yang saya tuh, ya orang tuluy ikan di jero. Anjing teh goblok duit kalahkah yang bensin mana teh goblok duit mana beak bensin membayar hutang teu malulu sampai ketung ya jeung pihak bensin nasib parah ya Allah mudah-mudahan karablan hutang teh diberi rezeki sing loba bayar hutang ka aing ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahman ya Rahim beri sirah kalian kan pusaka yang ada biaya open hanya karek dengan 2 bulan lebih itu kan si karahan kene tapi Iya we. Kusabab di dia kamari geus ribut. Ayeuna mah pangencetankeun heula awak dewek. Sabab nyeri. Tong tarik teling nyeri. Mang capek mang. Bodyguard mencetan telepa ieu. Maksud si lain nanaonan eta teh peso minyak salam bah kamana wae alhamdulillah samunina kasep aduh selami ya setelah nolong ka dieu kamana wae teh hidup teh sisinarieun silaing uing ka dieu saya pakai butuhnya mau dia teh bah sedikan biasa we ka dieu teh teh aya pangabutuh kudas ayeuna mah bah cewek teh jadi hate jadi hate pisan naon yang balas dendam kamari bah nabi hutang
kalah dewek anu disiksa bah. Jadi kembang lah tuh ya nyeri. Entah jadi bah. Nah aja dapat di Tuganan Abah ya ilmu kering balas dendam. Oh. Nah, habis lain teh. Tim ka dieu heula. Beuneunan. Rek lagi teh, dibere bakal wae mah. Sabong brong dari adi tuh mah. Kade. Geus we. Kayak ka dieu. Poe Kemis sore pada asar yang kaula ulah ini hayang-hayang teuing mah nya siap Bah. Pokokna mah nan wae nu ku Abah dititah diajarkeun wing siap bah. Pokokna mah urang kudu balas dendam bah. Cengkel lah. Tapi bah ieu nggak ganggu Abah teh. Soalnya kan Abah apa sorangan. Wing meukeun seki balangsakna katurung kitu tuh kata langsara. Jadi Abah kersalse teh ku bahawa ini biar lekor. Abah mana mah katanya ase sabab naon eta keur ngurus hayam bertelur nu ngarenog 500 siki nya saeutik geus proban pesen lah anu di warungan baik nu rek hajatan ngarawinkeun moal ning depan lebaran atuh eta mah sok disiapkeun da sok babarengan jeung si Amu kayak Abah teh dibantuan dak sok lebaya we di bumi di imah terang kemana-mana paling maraba nyokot nog gitu tah kade bisa barasen ulah kasasaha gitu bejakeun euy kasih Abah gitu nog mah bisi maneh butuh datang ka kandang babaturan baraya bawa isi hayang nog anu haneut keneh langsung nyeplok tina bujur hayam datang ke Cikareo kampung Cikareo desa Salakurai kacamatan Bayongbong taroskeun medinya Abah telur bermacam-macam telur aya dinya anu haneut aya nu karek morajol aya sok bawa nya pamorel baturan marek pesen loba sokanya lah datang ke Cikareo omat si poho tadi Abahnya masalah harga mah bisa digoyang bisa sarojeng batur sabab mau ngalih di batur mau payu kayak penor Abahnya nog Abah Iya, kamar kemana? Ilmu sore, dia di belah dia. Nah, terus mereka cai kabelah itu. Nah, ngerayu ke belah ini. Oh, itu cai. Dia para dimasak. Kalau mungkin mana mau olahraga? Iya, tempatnya. Iya. hanya masih kurang lebih Jawa tuh Murah ke mana, Pak? yang panai selain kayak kahayang yang ngurus aya proses meureun nakunaon gitu Gitu. Dia Mas Hari bawa ke sana, Pak. Terus disikeun euy. pokok kepo lah pokoknya mah tuturkeun mun selain
Erek balas dendam teh jadi capek. Bener. Ulah setengah-setengah. Mun erek ngomong amun hayang ngareuna mah ka hotel. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Ayo. Siap, Pak. Tuturkeun tanya wae. Tuturkeun dewek tuturkeun. Naon punuk Pak. Mereka punuk boga punuk. Sarua dewek ikeun lah. Ayo tuturkeun, ayo. Siap, Pak. Waduh. Alhamdulillah. Sambil pula. Nah, jadi orang itu kumabah, highlight bah. Jadi kita kesana di tempat anakku abah di studio. Iya, tapi di dia. Nah, hari tempat di dia, hari pagi itu dekat akar gede itu. Tadi itu, Minta yang ini lagi jualnya bah, tapi lagi wisata ke abah boga aneh hade ke wing yang sama abah. nya, karena nggak guru ya proses yang penyeri, sama yang menang hasilnya. Tadi di situ yang kayak malam Jumat, kan jadi sekarang dari itu jam 5 nya kurang lebih. Di situ, tapi bisa ayah halangannya rintangan kudu kuat. Sama bakal ayahnya. Ngerti ya? Misi gagal. Nya teman kayak Bandungan we. Ya, itu mah gampang. Namanya. Ulah wae kana ranah heula, aya nama sok fokus heula. Pada kelas dendam tujuan teh. Nya, Ini teh kurang ajar. nya eta papar heula hawa nafsu. Sok aya nama nyalan Jumat ke pas pada maghrib sok di ditutup cicing. Beri wirid. Siap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nya. Selawatan ke kanjeng Nabi. Sok insya Allah ngeke bakal aing datang. Sok menang dia nya. Kuat. Sumi kesampaian tujuan teh. Si aya coba anjing godaan ulah digeraukeun. Kan can datang anu bener-bener. Nya. Kaula soal rek pamit. Kamu itu usaha nya. Sok we di dieu. Da moal lila lah. Penting mangga kumpul ngabah. Kade bisi rumpat kuatkeun. Jangan sikaling kana kawasa. Dan ingat kan musik melikan urang. Ya, titip. Siap-siap bah. Pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bah. Dulu aja. Mudah-mudahan kali aja ngerada negeri. Kali aja kan. Ngere duit sakarung. Hey. Bosan dari rumah sana terong. Ampun. Ampun. Nges. Ampun. Ampun. Naon? Si Roni Pewos nyerang deui dina impian urang disiksa. Bakal kejadian ieu. Kejadian naon? Nyerang deui ka dieu.
Ayo mah kudu disiapkeun atuh. Cik cobaan atuh si Bodyguard urang kalah. Mau wae. Urang head. Mane 5 menit siap dihareup. Siap man. Urang jibeungeut ayeuna mah. Kabeh. Siap, gerak. Luruskan. Cukup. Hormat, gerak. Lapor. Latihan siap dimulai. Mulai. Gerak, gerak. Dikarenakan semalam saya mimpi yang menyeramkan bahwa si Roni menyerang sini, kita harus mempersiapkan segalanya. Kita harus berlatih sekarang. Siap? Siap.